panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu emut kalembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang disarang pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos dugi di Kampung Nagrog Pasir, Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam nu aya di palihan dieu oge aktivitas wargana hayu urang tinggal sasarangan. 30 tahun kali di dieu. Assalamualaikum. Si bapak penak dulu. Damai. Hai. Bapak damai. Hapunten isi sawah. Mau pusaka juga lagi. Iya nggak bako. Ngebako. Iya abi teh ningali di luhur teh. Kapali dia teh niraoseun kitu. Depi sareng bapak saya jenenganna. Pak Agus. Pak Agus. Bapak nu beda. Uning abi nembe kanan. Bapak beta joyos lah. Bapak saya mina. Enggak boleh. Amas. Bapak Amas. Bapak Amas. Bapak dupi Pak Haji teh nuju naon ieu teh? Menuju ngelang-lang sawah, milih kuno mangku. Suami. Dua tahun ya. Sekitar 25 lah. 25. Ayo kawitna kali mana, Pak? Kawitna Pelweta. Terus kami Pak Haji teh di dieu teh kasadiritan kana naon, Pak? Urus ayam, sawah, Resepnya Tani lagi seueur kitu kacabakanana. Ieu kagungan Pak Haji. Mani resep tingali wargi-wargi sadaya. Bungkus terongna. Sampai buahan gitu, alit kene, engke pamitos arageun urang ka dieu deui nya Pak Haji ya. Panen. Kitu. Bari nyana kresek urang lainnya. Alhamdulillah raos eta mah. Bikin kresek karung. Moal aya sakarung eta mah moal, sakresek paling ge. Buat petani atuh. Ngaliwat ka dieu. Mungahan esok. Petik dina tanggal nya Pak Haji raos. Mungahan. Munggahan sakedap deui puasa. Munggahan. Hayu teh Pak Haji teh nuju naon di dari eta? Sareng Bapak teh? Nuju ngobrol we. Kaleresan atunya. Ngobrolkeun. Pami kalagel ya teh. Ari tukang tani mah nya ngobrol nanya kitu masalah panen gitu. Kumaha tah? Tos panen tah can? Teu aca namanya Agus. Ieu teh lami keneh teh Bapak? Kami. Dua sasihan deui. Dua sasihan. Kita dua sajian. Ya tuh kami panen abdi nas ka dieu. Ya kan, Kurang ngiring panen kitu. Sesuganan we kuingna bebekelan tah. Ayeuna urang panen terong heula. Nya terus kitu. Saya nama kadieuna nyanak nyiru, parit gitu, sareng bangber. Kang naon eta Kang? Nya kanggo ngalapare pan jadi di kata di eta dikeprik jadinya dirik lah istilahnya kapungkur mah gitu. Tah lamun bade panen terong nganggo alat naon Kang? Abi kadi nyanakna. Ya, terong mah paliten kedana teh ku lecong. Bacul. Wah, eta mah dipiceun atuh Kang ku pacul mah. Sate maculna. Macul. Di babadannya dibersihan gitu. Kebersihanana. Kebersihanana. Iya terus lami. Terong Dua sasihan. dua sasi. Ngawit melak nugi ka ayeuna dua sasi. Oh, 7 kali ngala resep penuh. Boleh Kali panen masak. Dimasaknya di biasa di mana teh? Digoleh.
wargi-wargi sadaya salian ti Haji Melak Terong di palihan dia oge aya kangkung. Nah, aya kangkung terus bawang daun ieu teh. Ieu teh naon Pak Haji? Saya. Pecai. Sosin. Sosin. Kane sosin aya geun. Saya mah Cai. panen. Tomat. Wargi sadaya mung sakitu video kapihatur di Kampung Nagrog Pasir, Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Waktosna pribadus pamit mundur. Di ujung kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.